Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Asti Pariana Pratiwi, abdi ti kelas 10 A+. Dinten ayeuna abdi bade macakeun biantara pendidikan. Hadirin anu kusim kuring hormati bukintan, sakedik ngenalkeun abdi bade nyarioskeun ngeunaan pentingna pendidikan. Pikeun urang sadaya, pendidikan teh mangrupa hiji hal anu kacida pentingna dina hirup urang. Anjeunna tiasa dijadikeun sarana pikeun ngontal cita-cita sarta ngawangun masa depan anu leuwih hade. Pendidikan teh sanes ngan ukur ngeunaan diajar buku di sakola, tapi oge ngeunaan ngabentuk karakter sareng ngarjakeun keahlian anu diperlukeun dina kahirupan sapopoe. Ku pendidikan, urang tiasa ngartos nilai-nilai keadilan, toleransi, sareng kerja keras. Hal ieu penting pisan pikeun nyiptakeun masyarakat anu harmonis jeung produktif. Di zaman kiwari, pendidikan parantos janten salah sahiji faktor anu utama pikeun nyukseskeun usaha pribadi sareng kolektif. Ngaliwatan pendidikan, urang tiasa nyiptakeun diri pikeun nyanghareupan tantangan global sareng nyumbangkeun kamajuan bangsa. Ku cara eta, urang tiasa janten generasi anu siap nyanghareupan masa depan anu pinuh ku kesempatan sareng tantangan. Pikeun eta, hayu urang sadayana sararea terus ngusahakeun anu pangsaena dina widang pendidikan. Urang kedah ngahargaan sareng ngamampaatkan fasilitas pendidikan anu aya kalayan sae. Pendidikan teh investasi anu pangpentingna pikeun nyiptakeun masa depan anu gemilang. Mudah-mudahan ku usaha sareng kerja keras urang sadaya, pendidikan di lingkungan urang bakal terus ngembang sareng nyandak manfaat anu gede pikeun masyarakat. Sakitu biantara ti abdi, hampura bilaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.